10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Badoke di Padepokan Silat. Jangan lupa like dan komen subscribe. Wah, wah, wah. Jangan angkub kemari kau. Jangan angkub kemari kau. Baik guru. Non guru. Sini. Kamu akan dikasih macan ngamuk. Makasih guru. Iya. Caranya ya, para kecil ya. Kamu praktekin ilmu yang aku beri. Jangan angkub sini. Kamu akan dikasih bapak untuk jaga diri. Ini bapaknya. Makasih guru. Kamu harus bisa nolong orang dari Iya. kejahatan. Siap guru. Kamu harus naik gunung, turun gunung. Siap. Namun bisa mah kamu naik lagi, turun lagi. Siap guru. Bisa enggak kamu? Bisa. Ya laksanakan sono. Ya makasih guru. Ya. Kawan aja. Ke mana? Ini nyawa iya lembur naon. Lembur naon? Iya lembur Panongan Pangsor. Sing hade pokona di dina. Loba jawarana. Ajar warna. Aya jawarana. Sing hade di dieu mainnya kalau ngaranna Ki Belong. Belong. Jaga diri lah. Emang. Hah? Sing hade nya. Ada punya. Oh. Ih gandeng geus main ngarasum ya duit. Lira ka atuh. Buku duitna. Iya, aya duit. Nang jual mah lewat anjir. Udah lewat. Nugdang tah palak. Bakekeng gue. Palak lah. Cokot duitna. Gandeng sia. Aing kikian bae kunaon ieu? Astagfirullah. Geus tuh aja gandeng meureun. Wah, aja mah tuh. Kenapa sih lah? Ayo. Ngarokok. Mang, ayo kampung Panongan Pangsor. Oh, nek naon kitu sia? Tuh orang numpang lewat. Teu nyaho kitu sia kawasan saha? Tah ieu nu boga Ye kawasan bos aing, saha? Ki Belong. Di Belong. Sini dekat dia mah ya ka aing. Tuh mang, audit urang. Ih, tanaon gitu dia. Tuh mang.
Iya. Mang, ulah mang. Kita aya. Tuh mang. Halunjak sa kaing. Ulah mang, ulah mang. Mang. Bang turunkan ya. Jagoan aing sir kotok. Sir kotok lawan. Rampok. Si payah-payah tuh. Kalau nyana bagi ele. Sedang aing nu ngalawan. Tuh anak bang eleh deui. Woi sa, ingat tadi bisa nyalakan anak bayi. Nyana nu ngalawan tila. Ini gelut tadi dia jeung aing. Atuh boleh. Turun bebeja. Dijakeun saya punya ketua aing. Bijakeun. Jadah anak gua aing kan datang kana bae ieu haram jadah berenang gua yang ngarokok ieu. Mana anak gua aing? Waduh. Sat. Yang ngarokok ya. Loh, kemana anak gua aing? Kita gua aing kudu ditayangkeun ka ditu. Kon bukan anak gua kudu ditayangkeun bae mah. Loh. Jadah. Mana anak gua aing ieu? Mas gelut yang itu. Marokok. Tuh, boro-boro rokok. Gunang. Ayo, Bolong on kabeh ge. Ayo ge beuteung aing dihajar mangana. Sa nu ini sa bijak aing sa. Tuh tadi aja jelema. Sa jelema sa. Penguasa di dia meureun. Sa nu ngajak saya wani amat ieu jelema goblok meureun. Ayo budak ora tadi. Di mana jelema? Tuh di sini. Tangkeun saja aing heo. Tuh jalan mana? Yang tadi ngebukan. Oh itu. Oh si tadi agak bukan anak buah aing. Kita nyaing saya, kipelong yo. Kipelong bapak nguasa di dia. Berutain. Wah nih pak kecep nih. Woi, gunaan ieu, teman-teman. Woi, gunaan ieu. Bener nih. Bener. Gunaan ieu, kunaon? Cek aing ge naon. Di dieu mah ulah macem-macem. Saya murid saha? Murid saha? Mbah Roke. Wah. Di mana? Di mana? Itu. Wah, ieu mah kudu dibawa ka ditu. Bawa belah kurang lah. Karena dihadekeun ku guruna. Bawa